jeung tatangga pasti gara-gara urusan beuteung, kiai ajengan ustaz pasti gara-gara urusan proposal. Betul keneh eta ge sarua ruh jasmani nu ngagerakkeunna urang nepi ka ayeuna teu apal huruf naon musik malikeun gaga urang. Ngaku hamba Allah diusikeunna ku Bang Emo dan Abdul Bang Emo ngaranna. Ngaku hamba Allah diusikeunna ku Beas Abdul Beas teh. Sarua eta ge. Encan jadi Abdullah nama. Kumaha atuh bersihan ieu? Make kalimat la diangkat. Kunaon diangkat? Meh bersih naon aya dina batin urang. Kunaon kudu make la teh la nafi lil jinsi. Ai nafi teh ngahapus ai jinsi teh sagala jenis. Sagala jenis rupa-rupa nu kaingat, sagala jenis rupa-rupa kakesel kasebel rasa teu nyaman dina hate, hapus teu aya. Cik kuring nanya, keur macalah kesel aya keneh teu. Berarti wadul atuh anak ini jinsi. Mana ibu maling wadul? Ayo sia. Berarti wadul atuh anak ini jinsi. Lamun aya keneh kakesel jeung kasebel, lamun aya keneh ingetan soal kahirupan, macalah karasa keneh kaselna, karasa keneh pusing rungsingna, atuh wadul ibu maling. Arek ngawadulkeun ka urang. Kuring mah yakin jeung percaya lah didinya lah kapilih jinsi. Lain ukur percaya ku ilmu. Karasa ku kuring hadirna ketika lah dibaca. Leungit rasa anu teuningan nu aya dina jero dada. Leungit kapusing karungsing kahirupan. Bener Ibnu Malik teh yen lah eta teh lah kapilih jinsi ngahapus kana sagala jenis rupa-rupa karungsing kapusing kahirupan. Ilaha kalimatna kalimah masdar. Naon masdar teh dina Sadrun kalimat masdar. Naon aya dina dada? Ukulutus. Duit 20.000 kurang keneh teh. Nah, cenah 20.000. Dahar jeung teri wae. Pamajikan jeung medut, sia teh jeung medut wae. Tatangga rungsing pusing kecrek jiga dalang dina hati. Mata kudu la ilaha teu aya nu dituturkeun, teu aya nu karasa. Ia tempatna ruh jasmani dina dada di dieu latifatu akhfa. Naon latifatu akhfa teh? Latifatu akhfa teh bagian numpang samanna di dinya tempat ujubriya takabur. Di dieu di tengah dada. Kecrek mikiran batur momentaran batur lisan ngacicing ngan dina hate gegremet tah aya dina tengah dada. Diusikeun ku eta, diusikeun ku setan. Masih keneh ngaku hamba Allah, abdu syaitan setan. Hamba setan. Naik ka luhur di dia aya latifatu nafsi. Naon latifatu nafsi teh? Lelembutan anu di jerona ego. Asa aing bener, asa aing pinter, asa aing pang ajenganana, asa aing pang masantrenna, asa aing pang sarjanana, asa aing pang akademikna, asa aing pang universitasna. Di dieu ngumpulna teh ego disebutna. Mata kudu leungit, inna nafsa la amaratun bisu. Nafsuna nafsu amarah. Saenyana ingatan dengan goreng wae ningali duit saeutik moal-moal ya eueuh deui duit teh. Yang dijariahkeun moal-moal ya eueuh gantina tah ingetan. Di dieu latifatu qalam. Naon latifatu qalam teh? Di dieu tempatul amal. Sok anjang ngapaketo. Pikiran kumahanya isukan. Bulan hareup kumahanya jajan. Tahun hareup rek nyieun anu, tahun hareup rek nyieun anu tah ieu lelembutanana di dieu. Kudu teu aya ieu teh kudu la ilaha ka dieu. Di dieu disusuk kanan. Palih disusuk kanan. Aya latifah ngaranna latifatu kopi. Naon latifatu kopi teh? Di dinya tempat nafsu hewan buas. Pernah ngadenge berita jelema ngabunuh ka jelema sejen? Tah nafsu ieu ngagerakkeunana. Ieu nafsu hewan buas. Henteu ngabunuh secara fisikna, ngan ngabunuh karakter secara omongan sering. Tong ngaji kadinya. Tong didengikeun omongan kiai eta mah ngabunuh eta. Nafsu hewan buas di dieu. Di mana-mana hewan buas lamun kasihkeun sok macok tara. Orai sigeun macok tara. Sok urang lamun kasihkeun ku tatangga sok malik nyarekan tah.
kabul sia. Lamun kasih dong kumalat sok ngambek kara. Kosok sia. Jadi urang teh aya nafsu hewan buas, aya nafsu orai di dieu. Jadi cari diri jelema karena jadi